di RW 13 RT 38 kayu pemilihan RT cenah euy Iraha pelan 2 minggu adilah biasa we 2 minggu sih 2 minggu euy. Tadi yang waduk tong bari di sana euy. kalau pasar anjing Oh, cantik. Berarti naon cantik mangan eta nu jadi pertanyaan anu nek jadi RT na saha kira-kira teh? Kira-kira emang gitu. Sugana aya we kayak nyawa lah paling Oh. rahasiakeun lah Rahasia. eta duit karunya ini rahasia keneh. sama lila di luas sih gitu tah mata gawe tong lila teuing 2 tahun 2 tahun balik kalau tong lalating 2 tahun kayak gitu. Bener baik. Tak kira-kira na fisik misinan. Aon eta kira-kira na kudu bener ya. cik ini kamar ieu mah saliwat sih teuing tapi tah can benar-benar didalami gitu tah nang visi misi nama beak euy kudu teh Mah ya tuh. duit euy Hah? duit Banyak aing mau duit ah. Jadi aya duit ya dah, mali dah. Ampun teh. Sombong amat. Dah. Aya ul duit mah. Dah. Mali ya. nah jadi aing mulai mana dah Nah, aing teh tah meuli. Pan aing nu boga duit na ge. Anu lamun aing nu meuli, duit tadi aing nu meuli na teh ngaci ah. Nah, mali kitu. Aing duit geus. yang masih tuh Oh lah. lumayan seberapa bungkus ya Ah, kabeh wana lah. beakeun Heeh. jeung senal-senalna Kabeh yang tukang dagang masuk kan borong itu. siap tungguan ya tong dilatih Siap. Oke. Oh, teman. Tong. Hasil lagi gue lah. Nah, kebenaran si Nana mastur Sumarole gagah gitu, anjir pakai batik segala, guys. cocok ya sampurkan ya. Gagah gitu anjir. Sekarang videonya dikomentasi. Di komentasi kumaha teh, sok teh. Soalnya ada gagah anjir. Ujir. Gagah dia. Oke. Lain asa heran deh, asa heran. Kumaha teh naon teh? Iya maksudnya ya acara naon pakai baju batik iya. Oh nya terus waktu-waktu mah orang teh kudu membudayakan. Tapi dah Oh, ieu teh batik teh nu boga nanti Indonesia jadi kudu dibudayakan. tapi dah bener gitu. Kerja bagus. Atuh Bener, guys. tapi salahna ari kalau hurna batik ai kahanan macana ponok pun tidak etis euy. Nya bebas atuh berkreasi mah, guys. Tapi, Itu berkreasi di dalam situasi yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu. Bener. Paham, Ren? Itu naon di video mana teu nanya. Teu naon kan tong dipiralkeun bahaya teh. Mantep juga pantas jadi calon lama. Oh, ya we. Asli. Aing. Punten ya. Sombong amat. Punten. Aduh, eta yang salamnya aing nah. Ampun, ting. Aduh, jelas jelas. Iya ke mana? Cari lagi ke mana? Cari tanah. Biasa teh kadinya teh nguriling atuh. Urang teh kudu bermasyarakat hirup teh nya. Jadi kudu membudayakan silaturahmi. Gitu atuh, Bener guys. we, lamun mana yang jadi lurah, maju le, asli, Pasti mundur atuh, guys. Visi misina halus ya, visi misina bari jeung lain calon lain naonnya mana lain halus visi misina le, lain le. Di RT 38, RT 13 teh pencalonan yeuh, miluan atuh sugan we, aya milik rezekina jeung maneh gitu, imah yeuh. Naon segala merek rezeki. Aing lamun narik nyalon RT oge lain yang aing yang masyarakat atuh, guys. Aing segala aya milik rezeki gitu. Biasa we urang mah. Lain kieu lah yeuh. Kan geus aya calon RT di RT eta kan. Kan cuma urang kanyaho ieu visi misina naon yeuh. Itu udah kudu puguh, Pak. Oh, Visi jelas. misina. Urang mah sebagai masyarakat, orang awam gitu, kudu nyaho gitu. Tuh, penting eta. Jadi kieu janganna lamun urang ye nya, misal ya mah urang jadi RT na. Visi misina kieu ye. Urang mah bakal nyen ieu naon ngaranna teh? Pertanian, perikanan, peternakan, segala rupa lah pokoknya mah. Ya, ternak janda oge boleh lah.
Memang. Hah? Ya maksudnya kumaha ya teh maksudnya kudu puguh pan maksudnya segala rupa ya naon ternak janda bieu bae edan suganan sok kumaha jelaskeun nu puguh. Orang mah mau hese-hese guys. Nu ringan-ringan heula we sampah. Jadi contohnya mah kieu guys. Sampah ya nya misalkan aing mah arek simpel we nyin bank sampah. Jadi di masyarakat teh engke teh ya nya teu kudu bangga-bangga. Masyarakat teh kan ayeuna udunan terus ya nya tiap bulanna. Nya tiap bulan udunan terus tah urang marek nyin bank sampah teh naon fungsina? Fungsina supaya engke teh nu boga sampah teh semisal aya sampah plastiknya seperti aqua nu karar itu tah nya aqua gelas nu karar itu tah eta teh bisa dikelola ku nu ngelolana bank sampah ieu eta Kerja bagus. Ah lu bener visi misi nama mantap ku aing di video oke ya ulah teu ketinggalan zaman ini udah jangan ketinggalan pembicaraan Marole nih gitu dengan bajunya yang udah mantap lah pokoknya mah ya cocok jadi lurah gitu. Terus visi misinya dia kumaha ieu cara mayarna masyarakat kumaha ieu? contohna kieu guys kan aya bank sampah ya nya tah bank sampah eta teh meureun dikelola ya tah si sampah plastik itu bisa dikelola dijual lah gitu nya dijual tah lamun dijual teh kan jadi cuan ya jadi duit gitu kan geus jadi duit tangges teu bangga masyarakat teh misalkan aya kekurangan gitu kan yang mayar tiap bulan eta teh moal bangga deh bisa nyokot di bank sampah eta gitu guys da atuh masyarakat teh arek 1000 perak arek hese mah hese we gitu. Ya terus lamun ente nu jadi calon RT ya udah visi misi meureun ya naon ya anu kira-kira ku ente arek di visi misikeun ya gitu. Simpel we aing guys ayeuna kan rata-rata di orang Cidahu teh mayoritasna teh ka petani ya tah eta guys poin nama petani teh kudu disejahterakeun dengan apa dengan naon gitu kan dengan diperdayakeun pertanianana gitu kan peternakanana perikananana gitu guys hade nah, atuh dah dinten teh oge di Cidahu teh aya lahan mah sawahna aya empangna aya lahan yang mihara domba bebek nu kitu ge aya enak ye lamun dina masalah pertanian contohna naon ye contohna loba pertanian teh euy urang mah kieu misalkan ya ente ya ampura ya ente misalkan teu boga sawah ya guys tapi kumaha carana si ta ente teh boga sawah tah kumaha carana eta tah kieu balik di ka bank sampahnya balik di ka bank sampah semisal tak bank sampah teh aya menghasilkan duit ayeuna mah khusus di RT urang we misalkan di RT urang ku urang mah tah si hasil bank sampah eta teh arek dibelikeun polybag jadi si warga teh ye nya khususna RT urang ye arek dibelikeun polybag jang naon tujuanana arek di semisal aya 10 polybag ya nya aya 10 polybag tah 10 polybag eta teh bisa dipelakan naon wae semisal aya tomat cengek nu kadar tu bayam jeung sajabana gitu kan dikali di non di RT urang teh aya 100 orang tah di nu sajenis eta teh dikumpulkeun di nu sa RT geus ngasejahterakeun RT naumpul ge alhamdulillah tah jadi engke teh si eta teh si warga teh ngajual tong ka sasaha ka pihak urang misalkan ke grup urang ya grup RT misalkan gitu kan jadi si warga teh itu bingung-bingung ngajualna gitu kan secara tidak langsung si warga oge boga penghasilan di eta teh di hasil budidaya eta teh gitu atuh guys atuh meureunnan pertanian teh meureun le kudu diberak kudu dipupuk eta kumaha masyarakat mendapatkan eta gitu le gitu kan eta bagi masyarakat nu teu mampu mah hese le euy kan aing teh mengelola peternakan ongkoh guys semacam kambing alias domba nya kan kitu teh bisa jadi pupuk tah ayeuna teh
maknya itu bisa dimanfaatkan. Lamun jelema nu bisa berpikir pasti itu bisa dimanfaatkan. Ya le, siapa naon ge beureun kudu boga modal awal da moal langsung ayeuna dina berak, kena pupuk, kena pertanian, kena segala macam teh beureun kudu jeung duit le. Eta pertamana kumaha ye. Ayeuna mah warga mah sebenarnya teu kudu bingung. Tinggal urang nah ya sebagai pemerintahnya datang ka dieu jang naon atuh selama ieu kampanye ka dieu teh cuk sabatas kucuk hungkul eueuh kelanjutanana eueuh kepanjanganana eueuh kejelasanna ka mana gitu kan tah eta teh perlu penting kudu di susut tepin ka nu kabutuh urang sebagai masyarakat kudu nyaho atuh pemimpin teh. Eta selain dina eta dina perdagangan aya eueuh. Jadi aing teh boga ide sebenarnya mah teh ide teh geus lila sebenarnya mah guys geus lila man hayang kacumponan ieu teh nyaeta salah sahijina orang hayang boga warung internet gitu kan kaduana orang hayang boga anak buah tah boga warung, boga anak buah gitu kan didinya bisa dikumpulkan guys anak muda contohnya tak internet berenya hubungannya budak ngurain nama jeung internet teh bisa menarik anak muda gitu kan bisa non berkarya anak muda teh da ayeuna berkarya teh lain kudu nyata wae gitu kan secara online oke bisa guys contohnya nyen konten gitu kan nyen video-video kayak gitu oke eta teh karya guys sarua wae jadi tong wilah-wilah karya teh tah misalkan masyarakat nu lainna boga kreativitas di nu makanan ataupun nu lain-lain lah gitu nyen properti atau aksesoris kos gitu bisa dikumpulkan di dia gitu ngan ya majang RT urang hukul khusus gitu da ya masih skala kecil kene gitu skala RT kene itu guys. Kita dina perikanan kumaha tadi dina perikanan ya Di nu perikanan matong hese kebenaran orang teh salah satu penggiat atau penggerak ikannya di Purwakarta khususnya gitu kan penggemar lah ya nges leuwih ti penggemar kami mah Penggemar, guys ya. nyaho tuh jadi eta bisa gitu kan arek nu konsumsina arek nu hiasna eta bisa jadi engke si warga atau pemuda teh nu kreativitas ieu nya nu kreatif lah intina mah nu bisa ngingung lauk gitu kan nu bisa ternak lauk gitu. Bisa dikumpulkan di wadahi di grup eta gitu nya atuh perlu ada dan naon oge. Atuh mau langsung Jelas. di wadahan namun ini tadi wadahan bayatak Bayatak atuh jelas RT tapi teu boga wadah paburadul laburan matakan itu penting kan wadah kita kumaha lamun teu boga lahan hayang ngingu lauk teu kumaha eta nu teu boga lahannya contohnya ieu guys dahulu kala ya aya si Paul nya ngaranna teh Paul ya di desa dieu keneh Cidahu ya nya ya pada tamprok tadi jeung aing ieu dengekeun heula jangan nama gitu kan ieu mah beda jalmi ya kan beda dahulu kala manehna nya bisa ternak cupang guys di kamar eta teh lahan eueuh gitu kan di kamar memperdayakeun kamar guys manehna teu ka hesting lauk aduk dek jeung lauk loba kana lauk eta teh hesen di mana mahna pas sedek jeung lauk parebut kalau ada keinginan seperti itu pun jadi disitulah bisa menghasilkan apalagi zaman sekarang mah nya bisa online gitu kan cara penjualan apalagi untuk ikan hias itu sangat gampang sekali benar. Yang penting kita punya wadah terlebih dahulu ada yang nama wadah itu guys nggak sah yang lilatnya ke mana ayo panggilan deh biasa tah can muter atuh guys siap ayo punten ya naon
jangan habis bade ngopi di dia kan perut ngali polos kieu nya teh kopi-kopi acan ya. Sok enggak. Ya. Punten ya. Ya. Mohon ya Leo. Oh, nyaho atuh sama-sama sami-sami ya. Tapi ya ueunan eueuh. Oh, sok we teh mah. Ya insyaallah. Ya. Oh, siap. Nuhun ya Leo. Siap. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing penasaran kene lah. Ini pakai baju batik mah. Bager budak teh euy. Mari bocap. Naonnya euy. Untung si Paul. Tapi ya asa lihat si Paul meuli udut teh. Kudu pesakan je si kacang mana. Alhamdulillah. Kumaha percalonan teh ya nanya? Oh, lancar insyaallah lah. Terus di mana itu? Biasa teh kali dinya. Oh, asa tes dirinya tadi. Biasa tuh muter kan. Terus di mana? Iya, masih rokok dia nang. Oh, Kang Nana kayak ngerokok. oh, aduh sok teh di kali dinya. Aya tadi. Aya. Oh, kasih kalinya. Tos. Oh, ya tuh ya. Sok mangga. Ayo. Assalamualaikum. Ya. Di doana nya. Oh, mohon. Delak tuh, oh. Tuh parungna anjir. Kau mana tadi? Aing kan tadi teh baru Pak. Oh. Itu beneran lain. Ah, goblok, itu namanya tulisan batur beunang. Tapi nuhun sih. Tadi aing angkut jeung calon RT euy. RT mana teh? Tadi yang ngaliwat Lain maksudnya RT sabaraha teh? RT 38 RW 13. Oh, no, anu ceritakan tadi teh. Heeh. Amprok. Di Di mana? Bieu make batik apal teh ngaliwat. Itu amprok bieu. Ciri-cirina kumaha? Make peci, make batik, Cepecina warna naon? hidung. Terus si oleh atuh bieu amproknya aing di dieu. Eta calon RT teh. Eta cenah teh. Eta nu boga misi-misi alus teh. Saeutik. Berarti aing selama itu tadi teh aing teh ngobrol jeung calon RT meureungan. Tadi di dieu ngobrol jeung aing malahan ayeuna. Ul, mere duit ka aing. Tuh kan jadi kanyakuan ku aing anu mere duit. Mere duit, ul. Heeh. Sieuna aing mah. Heeh. Aing teh maca di ditu ngan aing teu kabeh euy misi-misina euy teu kabaca kabeh da waktuna meureun aing mereka dieu buru-buru. Jadi alus ul visi misina mah. Bener tadi di dieu pokoknya mah segala dibahas visi misina tim mimiti tapi ke akhir manehna. Tapi kamera duit pangkat weh. Alus ade bener aing. Kapake lah ku aing malah. Berarti bener eta rek nyalon si Marole. Si Eta nu rek nyalon teh kan ka aing sempat ngobrol sih gitu kan teu anggeus tapi videona teu kaburu aing durasina panjang euy. Heeh. Oh, teu bisa urang dukung lah pokona mah. Pada aing lain naon warga nage. Bener mah saya itu ge. Ya geus ul dukung ku saya lah geus lah. Tapi ieu aing bingung yeuh. Naon ieu teh? Tadi teh mainna mere ngapain ieu? Oh. Hah? Si suap we. Ya justru eta aing. Heeh. Tadi teh merena jang naon eta merena. Jang ngopi. Oh. Cenah bisi teu ngopi, maneh ieu teh maneh cenah emang eueuhna naon pane dieu teh. Ieu cenah jang ngopi. Eta mah merena keur kopi. Heeh. Tadi mah eta mah keur kopi lamun ieu mereka merena ieu nyogok aing kantong mah tadi mah. Jadi lamun kieu mah urang pokoknya pandukungkeun ieu. Ya, Kantong. kan barunya. Ieu mah da nawaran lagi jang kopi, ul. Tarima. Bener. Geus. Ngopi lah udut. Ayang aing.